Geus aya kana genep bulanan kuring boga pamajikan. Kasebutna masih kene pangantenan, masih dina memejehna sono bogoh. Kahayangna teh dedeketan we, sangkan lamun pareng kudu pajauh. Malahan ninggang kuring lamun kuring telat balik gawe, asa dosa kalau jadi pamajikan. Maklum, keur kitu teh jauh we kana pipaseheun mah. Masih kene silih anteur kana kahayang. Karasa geuning sukabungana hirup jeung anu jadi pamajikan. Timimiti kuring kawin kabeneran ku mertua geus dipernahkeun. Jadi kuring geus teu cicing di imah mertua. Kuring nyicingan imah anu ngahaja disiapkeun keur kuring jeung anu jadi pamajikan. Puguh we sagala polah teh asa bebas. Kasebut eueuh anu dipika era. Sabab di imah teh ngan ukur kuring we duaan yang jeung anu jadi pamajikan. Ku sabab kuring digawe di salah sahaji pabrik, nya kuring jadi teknisi. Ku hal kitu, kadang lamun aya masalah jeung mesin pabrik, geus pasti we teu ningali kana waktu. Rek jam sabaraha wae, kuring kudu siap datang keur menerkeun. Nya eta oge kajadian pisan ku kuring. Kakarek jam 5 kuring tepi ka imah, geus aya telepon ti pagawean. Geus pastina aya anu perlu ku kuring dibenerkeun atawa diomean. Neng, aa kudu ka pagawean deui, aya masalah anu kudu dibenerkeun cenah. Nya, kedah kumaha deui atuh? Da moal tiasa nolak panginten upami aya tugas sarupi kitu teh. Nya, lamun nolak kena sanksi atuh. Beuh, teu da kumaha.
lamun Aa nepikeun ka dieureunkeun gawe mah. Nya angkat we atuh A. Da sidik tugas kan eta mah. Tapi nu jadi pikiran keur Aa mah Neng. Kumaha lamun pagaweanana pilih laeun? Heuh kumaha mun kudu tepikeun ka peuting mah? Nah kumaha kitu A, upami dugi ka wengi. Aa hariwang kudu ninggalkeun Neng sorangan di imah. Heuh pat Neng teh keur ka kandungan. Moal atuh A, moal enak naon, jeung deui najan abdi kedah nyalira di bumi ge, abdi mah wantun A. Kusabab pamajikan oge waningeun ditinggalkeun ku kuring, tepikeun ka peuting. Kuring oge langsung we indit deui ka pabrik. Malahan kuring inget keneh harita teh poe Kemis. Sanggeus papadon kanu jadi pamajikan. Nya lamun aya nanaon mah dititah nelepon atawa nge-SMS ka kuring. Kuring indit deui ka pagawean bada magrib. Kuring indit make motor. Sabab kitu sapopoena anu ku kuring dilakukeun. Indit jeung balik digawe sok ngahaja numpak motor henteu make kendaraan umum. Pokona mah supaya irit ongkos jeung teu lila di jalana dina indit jeung balikna. Singkat carita kuring oge tepi ka pagawean. Malah harita kuring geus mimiti ngagawekeun salah sahiji karusakan dina mesin. Pamikir kuring geus pasti we rada lumayan lila ngomean eta mesin teh. Kuring moal bisa tereh-tereh dina ngomeanana. Dina gancang anggeusna oge ari tepi ka jam 12 mah kudu eta teh. Tapi sok sanajan kitu kuring teu bisa ngumpang atawa teu bisa ngeureunkeun pagawean saacan beres. Nyaan we kuring ngomean mesin anu aya gangguan teh pas jam 12 peuting kakarek beres. Jeung diinget wae ka pamajikan anu ditinggalkeun di imah sosoranganan. Ya heuker ka kandungan deui. Yang geus aya kana 4 bulanan. Jeung inget deui kana waktu yen poe harita teh malam Jumaah. Kusabab kitu geus jelas beres mah pagawean kuring. Kuring oge langsung we balik ka imah. Teu ngadon ngalilakeun waktu aya di pabrik. Tapi dasar atuh aya wae gogoda anu rusuh. Kuring poho ngeusian bensin. Motor teh teu bisa jalan sabab beakeun bensin. Ya jauh kuring kudu ngadodorong motor tepikeun ka pom bensin. Sok sanajan kuring kudu ngalaman capek ku ngadodorong motor, geus teu bisa kumaha. Soalna peuting eta kuring oge perlu balik ka imah. Anu tadina jam 1 kuring hayang geus aya di imah. Ku kaayaan motor sarupa kitu mah geus pasti we balik teh bakal leuwih peuting deui. Jam 1 kuring kakarek bisa balik numpak motor anu geus di pom bensin anu geus dieusian. Basa kuring keur anteng numpak motor bari ngebut sabab hayang tereh tepi ka imah. Di palebah jajalaneun anu geus deukeut ka imah, kuring langsung ngerem motor anu keur ditumpakan sakaligus. Kuring ngerem ngadadak. Peta kitu teh lantaran kuring ningali siga aya jelema anu meuntas ka jalan.
oge langsung parem di dinya keneh. Bari jeung rasa ruas anu kacida, sabab sok sanajan kaburu ka rem oge, geus pasti we kudu katabrak. Karasa kana motor kuring oge aya nu ngageduk siga anu katabrak. Kuring oge langsung nyetandarkeun motor, maksud rek buru anu tadi asa katabrak ku kuring. Tapi naha atuh bahasa kuring turun tina motor. Kuring heran karena eta kajadian. Nah atuh nu karasa aya jalma nu katabrak teh geuning beteh sasaha. Malahan kuring sempet kokotetengan neangan anu karasa katabrak teh. Bisi kapecelengkeun akibat katabrakna tarik. Tapi keukeuh geus diteangan kanu rada jauh di tempat kuring nu motor oge. Oleh eueuh. Kuring ngoroweco ngomong sorangan sabab ngerasa heran karena eta kejadian. Nya sanggeus tetela eueuh mah kuring oge numpakan deui motor. Tapi naha atuh basa naik deui motor. Motor jadi teu bisa dihirup. Geus di starter geus diselahkeun oge teu daekeun disada. Lamun kudu beak di bensin mah moal enyak. Biasa oge lamun kuring ngeusian bensin full teh semet 3 poe mah kudu kapake. Motor ngadadak mogok di palebah jalan anu aya tangkal nangka. Kuring terus maksakeun ngahirupan motor. Kareret ku juru panon siga aya nu ngolebat di palebah tangkal nangka nu aya di sisi jalan. Malahan kuring eureun nyadakeun motor anu teu daekeun hirup. Kuring ngarenjag sabab nyaan we katinggali ku kuring dina tangkal nangka teh aya anu keur nyarane. Barangku kuring ditelek-telek anu nyarane dina tangkal teh geuning lain jelema. Katinggali siga jurig, katinggali awakna dibungkus ku lawon bodas. Bener mah teu pati jelas katingali. Da memang harita teh poek. Maklum wayah kitu aya keneh jam 1:30 peuting. Eta jurig anu nyarane dina tangkal nangka teh katingali ku kuring leungeunna meber ka gigir. Jeung deui anu matak jadi kuring sieun. Kadenge ku kuring aya sora anu hos-hosan. Eta sora ngajadikeun muringkak bulu-bulu kuring. Aku kuring diancikan pula sakasieun. Ujug-ujug eta jurig teh awakna ngalayang. Bari jeung kadenge aya sora anu aneh kakare harita kuring ngadengena. Awak kuring jadi ngalaper. Keung pacampur ku sieun. Jadi naha atuh eta jurig teh kakalayangan ngurilingan tangkal nangka siga anu ngahaja nyingsieunan kuring. Beuki karasa keungna ku kuring eta jurig anu kakalayangan dina tangkal nangka teh. Sorana handaruan. Kemudian basa katinggali ngalayang siga nu rek ngadeukeutan ka kuring. Ningali kitu mah kuring oge geus teu nolik kana motor anu teu hirup. Kuring langsung lumpat bari ngadodorong motor. Kuring geus teu noli deui ka cape. Sanggeus maseuhan awak. Ku sabab rasa sieun anu kacida kuring oge tepi ka imah bari jeung lumpat ka dodorong motor. Satepina ka hareupeun imah, kuring teh langsung asup ka jero. Tapi ngadon ngalungsar heula dina teras imah. Maksudna rek ngareureuhkeun ka cape. Jeung supaya pamajikan teu nyahoeur yen kuring geus meunang kareuwas. Sabab pamajikan keur kakandungan.
jadi lamun di bejaan ku kuring bisi kumaha onam karena jiwa pamajikan. Atawa dipanggorengkeun. Tapi maklum keur nyiram. Keukeuh kahayangna teh sangu goreng meunang meuli. Aya kahayang pamajikan sarupa kitu teh jadi serba bingung keur kuring. Abdi palai sangu goreng. Hah? Sangu goreng? Geus atuh urang panggorengkeun atunya ku Aa. Alim kenging ngadamel di dieu mah hoyong kenging meser sigana teh raos pisan. Enjing we atunya pan ayeuna mah tos wengi pisan atuh Neng. Tos jam 2 deui. Palai ayeuna atuh sigana mah pangaruh utun utun inji. Kuring oge teu bisa mumpang kana kahayangan nu jadi pamajikan. Nya kuring maksakeun indit ti imah rek neangan sangu goreng. Sok sanajan kuring masih kena aya rasa kasieun. Sabab dina inditna deui meuli sangu, kuring teh kudu ngaliwat deui ka palebah jalan anu aya tangkal nangka. Anu jadi aneh keur kuring, pan tadi motor teh teu bisa hirup. Malahan datang ka imah oge bari didodorong. Nah atuh basa kuring rek indit deui meuli sangu goreng. Motor teh sakara-kara hirup saperti biasa. Yak akhirna kuring init kana motor bari ngebut. Komode di palebah tangkal nangka. Motor teh dikebut satarikna. Bari kuring teu wani rurat-ret ka palebah tangkal nangka. Nah atuh peuting eta kuring ngadon kukurilingan neangan sangu goreng. Sabab hampir ka unggal tempat sangu goreng basa didatangan ku kuring teh geus beak. Kuring bingung ku ayana kejadian kitu teh. Lamun teu dilaksanakeun pamajikan keur nyiram. Nya ku sabab eueuh kuring boga niat rek balik deui ka imah. Ari geus diusahakeun mah sugan we pamajikan oge sadar jeung geus teu hayang deui sangu gorengna. Pas kuring nyorang pupudunan, kuring aya rasa atoh sabab ningali siga aya nu keur ngadorong roda sangu goreng. Pamikir mimiti masa kacida atohna. Sugan we nya eta anu ngadorong roda teh anu dagang sangu goreng. Kuring langsung nyampeurkeun kana disangka tukang sangu goreng. Tapi naha atuh eta tukang sangu goreng teh basa disampeurkeun teu daek eureun. Tapi terus we ngungkum.
teu malire ka kuring anu terus nutur-nutur manehna. Nu tadina atoh antungna kuring oge jadi keheul ningali pola eta tukang sangu goreng teh. Tapi barangku kuring ditinggali, barang mereka tinggali eta beungeut naku kuring, eta beungeut tukang sangu goreng teh ruksak. Malahan beungeutna katinggali baloboran ku getih. Panonna oge siga anu bijil. Beleg ayeuna mah katinggali eta anu disangka tukang sangu goreng teh geuning awakna geus teu mangrupa. Kuring oge jadi ngarenjak ningali kitu mah. Katoh jadi leungit, timbul rasa kasieun. Da geus pasti eta teh lain tukang sangu goreng anu biasa. Kuring langsung ngajalankeun di motor bari teu malire ka eta jalma anu disangka tukang sangu goreng. Bahasa motor geus dipajukeun. Pangangguran kuring ningali kepala lembah anu tadi disangka tukang sangu goreng teh. Tapi naha atuh eta tukang sangu goreng teh bet geus ngaleungit. Geus eueuh ti palebah dinya. Pondok carita kuring tepi ka imah. Nya barang datang di imah kasampak pamajikan geus sare tibra. Sigana wae pamajikan teh geus teu hayang deui sangu goreng. Nyanyaan atuh bahasa pamajikan lilir. Manehna geus teu hayang deui kana sangu goreng. Halna kitu, kuring jadi ngarasa atoh. Kuring tetep ngarahasiakeun sakabeh kejadian anu aneh anu kaalaman. Penting eta.